Nepangkeun nami abdi Jalaluddin di kelas 12 IPA 4 bade ngawih anu judulna Manuk Dadali. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meber kenjangjangna bangun taya karingrang, sukunna ranggaos rencang pamatukna ngolo, ngapak mega bari berna tarik nyuruh. Saha anu bisa ngusulkanna tandangna, gandang jeung pertentang taya bandinganana. Dipika gimir dipika serap kusasama, taya kareng pangkasil leber wawanena. Manuk dadali, manuk panggagana, perlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali, pangkakon carana, resepna hiji, rukun sakabehna. Hirup sauyunan tara pahiri-hiri, silih pikanya taing geus bela pati. Manuk dadali ngandung silokasi natria, tersakungna bangsa di negara Indonesia. Sakitu wae kawih ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.